Dewi Kayang si hilang bayangan teu ingkah di tempatna. Musirkeun perhatianana kalebah manggali ejeung Ki Sangkal Wulung. Sedengkeun Ki Sangkal Wulung anu keur ngarasa kesel hatena asa diulinkeun ku Dewi Kayang. Jadi wepeus Kayang ka manggali harita terus nyarita deui. Ya. Si laing montong make jeung mamatan sagarupa sagali surali. Ingatkeun tarung antara si laing jeung dewek tacan aya kapastian sanu unggul deuleu. Dewek rek jajate dirubuhkeun sote ku silang bule. Dina tarung anu ngadua kalian ngayunan si laing deui bisa dipasikeun si laing bakal dirubuhkeun ku dewek sia. Manggali si Jawara Idaman. Dina sikapna anu tenang terus nyarita deui. Ahai. Ya mah ada-ada aja loh. Coba tenangkan hati dan sadarlah Ki Sangkal Wulung. Jangan malah menantang tarung yang kedua kalinya. Gimana sih? Harus dimengerti dong. Tindakan yang akan aku lakukan adalah untuk mengerenkan pertarungan yang tidak ada gunanya. Yang disebabkan para bocatur yang tanpa bukur. Bisa dimengertos bukan? Ki Sangkal Wulung tetap teu bisa nerima karena caitana manggali. Harita langsung saga diri pikeun miheulaan majuna lajang. Urang ajar sia goblok. Capek ka mana karep sia. Montong loba bacot sia. Tadah panajang dewek. Hea. Surelat julung Ki Sangkal Wulung majuna rajang bari metakeun pedangna. Sebetan pedang nangarah kana anggota badan lawan. Tapi Ki Sangkal Wulung jadi kageteun sabar nurita rajang ngan saukur ngagunakeun atawa ngagilirkeun badana ku kagigir sebetan pedang anu ngarah kana beheung ngeplos teu kena kana sasaran. Sauhiuk hus gilek plos. Geus waktu sababaraha detik disanggeusna sabetan pedang lawan. Tekena kana sasaran, harita manggali si Jawara Idaman bisa ngasupkeun panajang leungeun katuhuna ngahangkem kana dada lawan. Sak hiuk cebrot. Janah dada aing beunang ada. Ki Sangkal Wulung ngagero kaget menahan ka nyeri. Terus ngabangkieung mundur sababa lengkah ka tukang. Tapi gancang Ki Sangkal Wulung ngajaga kasaimbangan badana. Bangkiung dari daigdeug raneg Ki Sangkal Wulung mancuh gentang tunganana. Bari merhatikeun duji lawan Ki Sangkal Wulung omong dina jur hatena. Aduh edan. Ieu bebongok mangkelup teh ya. Aing jadi ngarti. Kamampuan si gali bisa leuwih ngaronjat. Beda jeung keur waktu tarung anu kahiji. Kabuktian tata gerak panajangna dina gerak deukeut. Tetela teu kapangaruhan ku kakuatan ilmu mantra langkara. Balah kakuatan panajangna ge nya tak mampu nembus kana kakuatan ilmu watu galung. Balah kunaon kayaan segala bisa jadi lebih hebat. Kemampuan ilmu silatna da waktu aing ngalawanan si Jepri mah teu keke acan teh siplok. Tapi mangkeluk aduh. Aing eueuh tiritun make kudu eleh jajaten ku mangkeluk ka wasigali. Tapi Ki Sangkal Wulung masih tacan bisa narima kana kanyataan. Harita musyrikeun paneuteupeuna ka nuju lawan betus nyarita. Ya, gali. Dengekeun ku sia. Si lain montong waka asa geus menang angin, peda geus bisa ngasupkeun panajang ka nuju lawan deuleu. Panajang dilakukeun ku dewek tacan. Ngagunakeun kamampuan jeung kakuatan sabenerna deuleu. Ieu tarung kudu tepikeun ka angkeusna. Katang tuan si dewek, mun nepikeun ka dewek bisa direbuhkeun ku si lain, dengekeun sia. Mangka dewek geus moal bade carita bakal langsung ini tinggal ke dipatuatan. Manggali si Jawara Idaman akhirna narima kana katang tuan Ki Sangkal Wulung.
Harita manggali si Jawara idaman terus cerita deui. Ya kalau memang begindang menjadikan sudah ada katang tua seperti itu ya. Apa boleh buntet Ki Sangkalwulung? Aku akan miluan saja bagaimana kumaha yang punya kahayang gitu ya. Yang jelas aku tidak akan menghelaan menarajang ya. Aku enggak sih ya. Dikarenakan Ki Sangkalwulung apa itu yang menjadikan kekeh petekeh melakukan pertarungan yang kedua kalinya. Dipersilakan untuk menarajang lagi Ki Sangkalwulung. Aku mah enggak pepelekek Udewe bakal dibuktikan sia kekuatan panarajang anu sabadarna sia gali sakedeung deui kali tinggal ngaran sia sebutan Jawara idaman teh sabab dewe geus moal mere ampun ka mangkulu kawasi lain. Dina pungkasan ieu tarung geus bisa dipastikan dewek anu bakal unggul rasakeun sia panarajang dewek gali hea hea hea. Jorela julung Ki Sangkalwulung maju naraja ngagunakeun jurus pedang kalabang ireng anu pamungkas dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan anu sapinuhna kitu deui ilmu pangenteng badana dibarengan ku kakuatan ilmu mantra langkara tahap akhir anu waktekna moal kapangaruhan ku rasa kacape najan tarung anu sakumaha lilana. Angin sameran kekuatan panarajang Ki Sangkalwulung mangrupa sabetan senjata pedangna lebah kuat karena badan lawan. Panarajang anu kawilang garang ngarah kana anggota badan lawan. Orokai kayaan manggali anu geus meunang tambahan bekal kemampuan jeung kakuatan ti Rama Pamungkas dina ngimbangan panarajang nu dilawan manggali si Jawara idaman bangun anu geus bisa maca kana tata gerak jurus lawan jeung arah sasaran panarajangna. Waktu sabetan pedang datang rek ngarah kana dadana. Manggali saukur ngakiwar kagigir sabetan pedang lawan ngaplos teu kena kana sasaran. Sauhyuk kiwar plos. Meh bareng jeung sabetan pedang lawan anu teu kena kana sasaran. Harita manggali ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna anu masih keneh neupel 2 paku leutik senjata rahasiana Dewi Kayang. Eta panarajang geus teu bisa disingkahan ku anu dilawan ngantem kana dadana sakhyuk cubrot disusul ku tajongan kana kekemplong lawan sakhyuk jangkar kahela ulah ajar goblokna kami lamidan deui dewe rubuh ieu mah aduh. Ki Sangkalwulung ngageronahan ka nyeri bari ngacengkang reab gatukar. Geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang koleab gebut terus rubuh maling lemah. Ki Sangkalwulung dina sajeur ngagoler harita ngarahu dina jor hatena. Aing asa teu percaya. Saukur kedua jurus geus dirubuhkeun ku si Gali Surali si goblok. Kemampuan jeung kakuatan jadi ngadadak ngaronjat ka waski. Aduh, boleh aing teu ngarti. Ningali parobahan si Gali anu ngadadak teh leuwih hebat. Aduh, ieu kenyataan daek teu daek kudu ditarimakeun ku aing. Aduh. Manggali si Jawara idaman datang nyamperkeun, sangeusna deukeut terus nyarita. Ahai, sesuai dengan apa yang sudah diomongkan sama kamu Ki Sangkalwulung ya, bahwasanya kalau aku mampu merubuhkan lawan, maka Ki Sangkalwulung serta yang lainnya menjadikan akan segera ini meninggalkan tempat ini. Ahai, dengan demikian maka tiba waktunya untuk segancang-gancangnya meninggalkan tempat pada waktu dan gelombang yang sama. Oke? Begitulah apa yang sudah jadi kesepakatan di antara kita Ki Sangkalwulung ya. Jangan sampai kamu macam-macam. Kalau lo macam-macam buat dodet lo.
disangkal bulung ngoneal hudang lalaunan balik sumenginahan kanyeri terus cengkat nangtung. Jadi saloba dicarita terus ngajakan Mbah Raga Hejo jeung Andaru pikeun ini ninggalkeun patempatan. Sanggeusna kisangkal wulung jeung Mbah Raga Hejo katut Andaru Arindi. Harita aya anu ngajerat datang. Jerat kalayang cenah gedeg. Dewi Kayang sihelang bayangan ngajerat terus mancuh dina tangtunganana di hareupeun manggali. Bari terus nyarita. Kang Gali, si Jawara Idaman memang hebat. Cukup kedua jurus geus mampu ngarubuhkeun anu dilawan. Masalah jeung kisangkal bulung mah geus beres. Ayeuna kali tinggal masalah jeung si Dewi Kayang ya, Jawara Idaman. Ahai, Dewi Kayang manise, yang beautiful, yang keboy entog. Ya masih saja menyebut Kang Gali nih ya. Gak apa-apa, thank you dong. Menjadikan serasa mudah lagi Mang Gali. Ya, padahal orang lain mah panggil Manggali teh sirenge gitu, macam-macam ala si Berod, macam-macam. Tapi sama kamu mah ini asa enak kan hatiku gitu ya. Apakah tidak merasa rugi Dewi Kayang manise? Nyatana naon atuh Manggali, da basa mantu meuli. Kan wae keur anu sajen mah nyebut sirenge si Berod. Da kasih laku kuring mah can kolot-kolot teuing Kang Gali teh. Menjadikan lebih juga nih yang irung si Kang Gali. Bisa saja Dewi Kayang manise mah untuk menyenangkan hati aku. Jadi malu aku. Jadi pengen apa lah gitu ya. Geus teu kudu manjangkeun masalah eta Kang Gali si Jawara Idaman. Ayeuna mah kari tinggal urusan si Dewi Kayang anu boga karep hayang ngapimilik catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna anu aya di nanggul teh ya Kang Gali. Pikeun ngawujudkeun eta kahayang ya kuring bakal ngarebut secara paksa eta catatan rahasia teh Kang Gali. Tenang dulu dong ya. Ya jangan sampai tipe porose dong ya Dewi Kayang manise si cantik. Sebagaimana yang sudah kita ketahui tadi kan, Nanggule sudah memiliki ketentuan bagi siapa saja yang ingin memiliki itu catatan rahasia. Ya tentu saja tidak semudah apa yang dibayangkan dong ya. Ketentuan tersebut menjadikan berlaku bagi siapapun juga. Jadi sekarang tinggal bagaimana Dewi Kayang ya, mau yang pondok atau yang panjang ya, pokoknya mah ya tinggal pilih-pilih saja lah gitu. Tong bae di badangan sing here atuh nyarita Kang Gali. Make jeung nyaritakeun anu pondok atau anu panjang sagarupa. Jadi maksud Kang Gali si Jawara Idaman teh kumaha? Enggak kumaha-kumaha, jadi begindang ya manise cantik. Kalau Dewi Kayang manise mau yang pondok ya kan bae yang penting jadi orok. Maksudnya berarti ya sudah jangan memaksakan diri begitunya kalau pilih yang pondok. Untuk tetap ingin memiliki catatan rahasia. Artinya Dewi Kayang manise menjadikan membogaan kesadaran bahwa mau merebut hak orang lain adalah tindakan yang tidak sepatutnya begindang ya. Akan tetapi kalau mau yang panjang nyelak nyelak berarti Dewi Kayang manise akan melaksanakan apa yang sudah ditangtukan sama Nanggule begitu cantik. Bisa dimengertos kan Dewi Kayang terusnya tadi.
Kaharti Kang Gali. Anu jelas si Dewi Kayang bakal ngalaksanakeun katangtuan ti Nang Bule teh. Nyata ijen jajaten tarung ngayuna Nang Bule. Tapi indit ka mana geuningan eueuh di dieu Nang Bule na oge? Kamana si Kang Gali? Ngarasa sentar hatena sigana mangnya bakal ijen jajaten jeung si Dewi Kayang anu matak indit oge manggali si Jawara Idaman terus carita deui. Ahai. Dewi Kayang manisnya yang cantik yang gede moal. Jangan mengomong seperti itu dong, ya. Bagi Nang Bule mah tidak akan seuneun menyinghareupan siapapun juga. Jadi beginilah untuk lebih jelas nama, ya. Tadi Nang Bule kan pergi untuk melanjutkan menumpi dirinya di Sumberlegok Paramping, you know. Nah, kemudian Nang Bule mempercayakan kepada si Jawara Idaman, yaitu aku dong, untuk mewakilinya, yaitu untuk membereskan masalah yang ada kaitannya dengan Dewi Kayang Manise. Artinya segala urusan yang ada paitan Nang Bule akan disinghareupan sama si aku, Jawara Idaman. Ini aku dong. Jadi mun kitu mah tarung teh lain ijen jajaten atawa tarung teh terjadi ngayunan Nang Bule. Tapi nu bakal tarung jeung si Dewi Kayang teh ngayunan Kang Gali si Jawara Idaman kitu. Sabenerna kuring teu hayang riributan jeung si Jawara Idaman. Tapi lantaran geus kitu katangtuanana, si Dewi Kayang siap pikeun tarung ngayunan si Jawara Idaman. Dina mangsana ijen jajaten, mun si Dewi Kayang anu unggul, kumaha ngeunaan catatan rahasia teh Kang Gali? Oke, I know. Begindang Dewi Kayang Manise, ya. Kalau atau seandainya saja si Jawara Idaman yang eleh jajaten, maka dengan sendirinya catatan rahasia yang dipikahayang sama Dewi Kayang Manise akan dibikin tanpa syarat apapun juga. Swear ini ya. Nah, akan tetapi seandainya saja Dewi Kayang Manise yang cantik, yang socanya curug, yang eleh jajaten, ya, akan menjadikan bagaimana sikap selanjutnya. Segala sesuatu juga harus menjadikan jelas dong, betul kan? Dewi Kayang silang bayangan ngahuleng sakedeung terus netep antep ka manggali si Jawara Idaman terila terus cerita. Jadi kewe Kang Gali, Jawara Idaman sebenarnya mah kuring geus lila janji ka diri sorangan. Dina mangsana makalangan di dunia kajawaraan, reksa wae mun aya lalaki teu mampu ngungkulan ajen pangartina si Dewi Kayang, mangka eta lalaki bakal dijadikeun batur hirupna. Sarta si Dewi Kayang bakal bakti gumati bela satia ngaulaan salaku anu jadi pamajikan ka salakina. Jadi eta sikap teh sakaligus jangjina si Dewi Kayang Jawara Idaman. Ya kalau begindang mah menjadikan berlaku juga dong buat si Jawara Idaman ya. Ketika dapat pengungkulan ajian pangartinya Dewi Kayang Manise, membogaan hak untuk menagih janji yang diucapkan tadi, ya kan? Menjadikan semangat juga dong buat si aku, Jawara Idaman, aku, ya. Terus terang saja bagi si Jawara Idaman lebih suka menyebut Dewi Kayang, ya. Because memang aslinya manis dong, beautiful girls dong. Dari barang mimiti panggih juga ya sudah katarik perhatian dong, dan merasa bangga bisa ketemu dengan jawara wanita yang bernama Dewi Kayang Dewi Kayang sihilang bayangan si Manise itu ya gitu. Aduh, aku bangga banget dong ketemu dengan si Gelis, tidak ada bosan-bosannya bagi aku. Urang cukupkeun cacarita anak Jawara Idaman.
Geus waktuna urang ayeuna kudu ngabuktikeun kemampuan jeung kekuatan masing-masing dina mangsana ijen jajaten. Geus tong capluk tepuguhnya jeung muji-muji sagarupa. Da kuring masa teu ayana memang segitu adanya, tapi bagi aku menarik juga dong. Dewi Kayang silang bayangan langsung ngawangun pasangan saga diri pikeun ngamimitian tarungna. Harita Dewi Kayang nutup seukeut kana dilawan rek miheulaan majuna raja. Urang mimitian tarungna manggali nya juara idaman. Teu naon di dieu pangheulana. Tadah panarjang deui. Heya. Dewi Kayang miheulaan majuna raja. Najan remor teu ngagunakeun senjata atawa pakaran. Tapi kecepatan gerak jeung kekuatan panarajangna jelas teu bisa dianggap enteng. Da puguh panarajang dibarengan ku kekuatan tanaga lapisan. Manggali si Jawara Idaman ngimbangan panarajang lawan. Panarajang Dewi Kayang dipendung ku sapasang leungeunna. Heuk saokeduk das. Bantrokan kekuatan ngaliwatan dengan masing-masing lumangsung dari deug balukar tina eta bantrokan Dewi Kayang ngadaligdeug mundur 2 lengkah ka tukang. Sedengkeun manggali saukur mundur 1/2 lengkah. Dewi Kayang si heulang bayangan gancang mancukeun di tangtunganana. Maju deui narajang dibarengan ku kekuatan taga lapisan anu leuwih dironjatkeun. Tadah panajang susuran Jawara Idaman. Heya. Kemampuan Andika cukup hebat Jawara Idaman. Dina lumangsungna ieu tarung Andika teu kudu asa-asa Jawara Idaman. Pek dek milih gigir, dek hareup, dek tukang, dek luhur dek hanape kuman dirinya ya. Mun memang aya kesempatan pikeun ngalakukeun panarjang, kudu digunakeun eta kesempatan. Nya. Ahai. Ya terus terang si Jawara Idaman menjadikan berat hati alias tewasa deh. Kalau terus menibankan panarjang kepada Dewi Kayang manis, aslina deh ya. Yang nantinya akan menyandangkan nyeri. Aduh, enggak tega. Itu yang tidak diharapkan sama sejarah Idaman mah sayang. Dewi Kayang sikap jeung caitanana jadi robah. Harita terus nyaita deui. Andika semoga pamikiran anu seperti itu Jawara Idaman. Sabab si Dewi Kayang geus jelas boga tekad kudu mampu ngukuran ajen pangarti nu dilawan. Sangkan bisa ngapimirit catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna. Jadi mun Andika tepikeun ka kabeunangan ku panajang nu dilawan, eta mangrupa kalemahan dari Andika sorangan. Anu teu wasa nibankeun panajang nu dilawan. Eta nu diperhatikeun ku Andika mah Jawara Idaman. Lantaran geus 2 kali panarjangna bisa dibendung ku anu dilawan, sarta dirina kadorong mundur ka tukang. Dina neruskeun tarungna harita Dewi Kayang mesat senjata bedogna anu rubak panjang anu ngadaplok dina tonggongna. Rada kageteun oge manggali si Jawara Idaman. Sabab Dewi Kayang mampu ngagunakeun senjata bedogna anu rubak panjang 2 kalieun ti ukuran bedog biasa. Kuleungeun katuhuna nandakeun Dewi Kayang boga kekuatan tanaga lapisan anu leuwih ti cukup. Dewi Kayang musirkeun paneuteup kana dilawan nyarita. Parahatikeun ku Andika Jawara Idaman. Ieu bedog anu rubak panjang disebutna bedog si Urujang. Mangrupa senjata andalan Ki Gajah Raksa Guru Kuring. Anu marengan dirina salila makalangan di dunia kajawaraan. Kaayaan ieu bedog memang beda jeung kaayaan bedog biasa. Nimbang jeung tangtungan badan kuring atau guru kuring anu pangawakanna jangkung gede simbar dada.
Jadi dina ijen jajaten anu saterusna si Dewi Kayang bakal ngagunakeun ieu bedog si Rujang. Anu matak hasok gunakeun senjata nu bakal digunakeun ku Andika Jawara Idaman. Tong asa-asa tek. Harita manggali leungeun katuhuna anu masih keneh ngeupel dua paku senjata rahasia Dewi Kayang terus ditibankeun jadi dikeupel ku leungeun kencana atau dipindahkeun jadi dikeupel ku leungeun kencana. Geus kitu terus nyambut popongkol bari terus carita. Hai. Aduh, sebenarnya aku nggak wasa nih untuk berbuat sama kamu, cantik. Si Jawara Idaman tidak membogaan senjata yang sejen. Hanya ini, popongkol. Ya, ini namanya popongkol, bukan popongkol. Bukan untuk menakok-kokol. Tapi kalau hati dongkol, dipegang sambil tidur morongkol. Biasanya ya suka ketemu yang bahenol dong, ya. Begitu tak Dewi Kayang manise, Dewi Kayang si Gelang Bayangan. Jadi seri nggak dengan caritan si Jawara Idaman, tapi gancang ngalobah disikat jeung caritanana. Aya wae manggali mah. Aya kitu nasi Jawara Idaman. Tapi orang lain rek gunem catur Kang Gali. Tapi rek ijen jajaten sabab si Dewi Kayang bakal nyumponan katang tuan Sinang Bule teh. Kade ulek jari tina janji di mana si Jawara Idaman bisa diungkulan ajen pangartina, maka catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna kudu dipasrahkeun. Ahai, menikah ke aja si cantik. Atau itu mah sudah menjadikan suatu kepastian Dewi Kayang manise. Yang namanya janji, komitmen itu kan harus ditepati dong. Begitu juga sebaliknya. Seandainya nanti si Jawara Idaman yang unggul, maka Dewi Kayang manise ini ya juga tidak akan mengingkari janjinya, ya kan? Harus menerima keadaan si Jawara Idaman apa adanya. Oke kan? Si Dewi Kayang muarek ingkar janji. Mun teh mah tepikeun ka Jawara Idaman anu unggul, jelas si Dewi Kayang bakal narima kana eta kaayaan. Geus muarek ngamasalahkeun rupa jeung sajabana. Anu matak urang mimtian ijen jajatena. Heya! Jorela culung Dewi Kayang ngajerat manjuna rajang bari metakeun senjata bedog si Rujang ngarah kana anggota badan lawan. Manggali si Jawara Idaman nimbangan panrajang nu lawan. Sabatan bedog lawan ditakih ku senjata popongkolna. Nimulkeun sora anu ngabelentrang. Wuhyuk sarsiuk terang koleweng. Ku kakuatan talagala pisan senjata popongkol jadi kuat teu beda ti beusi we. Dewi Kayang kageteun sabab waktu bantrokan senjata bedog si Rujang oleweng kagigir bari sukuna ngajarijeg ka tukang. Dewi Kayang ngagentak luncat nyusu tepus ku panrajang susulan, kacepatan gerakan jadi leuwih dironjatkeun. Dewi Kayang si Gelang Bayangan ngaranjuk kaget deui we. Sabab sanajan geus ngaronjatkeun kacepatan gerak panarajangna, harita nu jai lawan masih tetap mampu ngimbangan kana kacepatan gerak Dewi Kayang. Dua kali sabetan bedog si Rujang anu ngarah kana anggota badan lawan. Bisa dibendung ditakih ku senjata popongkolna manggali si Jawara Idaman. Awuyuk sakepang. Gese waktu sababaraha detik tisanggeusna nakis bedog lawan, harita manggali aya kasempatan pikeun ngasupkeun panarjangna. Dengan kencana anu masih ngeupeul senjata rahasia teh. Harita nyodok kana beuteung lawan, set sodok beuteung dek ngek dek.
Dewi Kayang ngagero kaget beteungna karasa seueul saterusna Dewi Kayang ngahayungkung munur sabareng ka tukang. Dewi Kayang gancang ngajaga kaseimbangan badana. Hayungkung daligdeug raneg saterusna mancuhkeun di tangtunganana. Dewi Kayang netep antep ka manggali si Jawara idaman mitos nyarita. Sanajan tadi kabenangan ku panarajang anu dilawan, tapi si Dewi Kayang masih kena mampu mantu dina tangtunganana. Lantaran bisa beberapa kali panal yang bisa diimbangan ku anu dilawan, kapaksa si Dewi Kayang bakal ngagunakeun jurus layang tigasan mangrupa jurus pamungkas. Andika Kang Gali kudu waspada, panarajang anu bakal digunakeun bakal leuwih ngabayakeun pikeun anu dilawan. Oke cantik. Hai, asa heuleuh gelut aduh. Aduh eta kudu disebut Kang Gali ngasa sumeredet kana hate sumerambah kana baya sumulungkur kana bujur. Ned itu teh. Bagi si Jawara idaman tidak akan menjadikan memasalahkan cara dan upaya yang akan dilakukan manise ya. Menggunakan jurus apa saja ya sudah barang tentu harus mampu dihadapi, because kita masing-masing memang apa itu memboga tujuan yang sama dong, yaitu mengungkulan lawan. Untuk itu dipersilakan Dewi Kayang Manise menggunakan jurus apa saja. Silakan please deh. Dewi Kayang sagede diri pikeun majuna raja ngagunakeun jurus layang tigasan mangrupa jurus pamungkasna. Bari ngabangun pasangan untuk seukeut keur dilawan terus carita. Urang teruskeun ijen jajatena Jawara idaman. Tada jurus layang tigasan. Hiya! Tapi kalian manggali si Jawara idaman anu geus menang bekal tambahan kemampuan jeung kakuatan ti Rama Pamungkas teu matak aneh mun harita boga kemampuan bisa maca kana tata gerak jurus nu digunakeun ku anu dilawan. Satiap panajang lawan harita bisa diimbangan. Terang. Sababaraha kali lumangsung bantrokan senjata, malah kejadian seterusnya dina kecepatan gerak anu di luar dugaan lawan. Harita suku katuhuna manggali najong sikuleungeun katu Dewi Kayang satyuk dekes ngajadikeun bedog si rujang anu rubak jeung panjang jadi lepas tina cekelanana. Dewi Kayang kageteun samemeh leungit kagetna si Jawara idaman malas narajang. Tungtung senjata popongkolna rek nyodok kana beuteung lawan. Sersiuk jelat plos. Tapi Dewi Kayang ngajelat terus ngalayang ka tukang. Dewi Kayang sehilang bayangan mancukeun di tangtunganana. Sanajan senjata bedog rujangna geus teu bisa digunakeun, tapi Dewi Kayang masih kena bisa ngalakukeun panrajang dina jarak anu anggang ku cara ngagunakeun senjata rahasiana. Manggali si Jawara idaman geus bisa nebak Dewi Kayang bakal ngagunakeun senjata rahasiana bari ngagunakeun ilmu pangenteng badana. Kajadian saterusna si Dewi Kayang ngajelat terus ngalayang. Jelat kalayang dina kayaan teu napakana lemah. Dewi Kayang ngagerakan dengan katuhuna siut belesat. Dua paku leutik senjata rahasiana tim belesat murukana tangtungan badan lawan. Manggali rikat ngagerakeun dengan kencana anu masih keneh ngeupel dua paku leutik senjata rahasiana Dewi Kayang teh. Kajadian saterusna dua paku leutik senjata rahasia Dewi Kayang anu ting belesat harita jadi bantrok jeung dua paku leutik senjata rahasia nu digunakeun ku Manggali.
siut belesat tring, siut belesat tring. Opat pakuletik senjata rahasia anu bantok jadi lageragan kana lemah. Dewi Kayang gancang ngagunakeun jurus tarik balik. Sangkan senjata rahasia na ditarik balik deui ka dirina. Tapi jadi kageteun sabab sapada harita